ayeuna nu rame teh Bapak aing nya Bapak KDM rek ngabongkar skandal dana hibah nu ti pemerintah. Saningali ya videonya. Ini dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin restu itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Niat yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, senang. Oh, jadi ieu teh dana hibah nu ti pemerintah teh sanes miliaran deui nya. Duit ka triliunnya mun telepat mah. Duit ka 3 triliun udah kabaranya mun telepat mah. Jadi eta teh ningan gitu nya. Ya punten gitu nya. Ti zaman gubernur Pak Ridwan Kamil. Ya, bener ada teh penyaluran naon teh dana hibah teh teu rata. Jadi nu enak-enak, anu ripu-ripu. Disebut nu enak-enak teh kieu nya anu meureun anu darareukeut jeung pejabat mah dibere bantuan wae. Ari anu teu boga relasi di jerona mah saperakun can pernah dibere bantuan. Matak anu pikeun kaya kieu Aipan. Naon deh? Aya nama aya yayasan fiktif. Jadi aya nama so amun pan apa meureun ieu aya dana hibah ti pemerintah. Jadi nyarian yayasan. Hayang menang bantuan. Hayang kenging dana miliaran tah ku Bapak KDM mah ayeuna teh sanes bade di stop teh sanes di stop salamina. Pan ieu mah ayeuna ti mana tinya ti anggota dewan saha namina teh Abah teu patos ieu. Meroweco tah majargon teh KDM menutupnya Ji. Menutup aliran dana hibah ti pemerintah. Bukan menutup. Jeung dia anggota dewan kudu nama manehana nama leuwih ngarti lah jeung babasaan teh tong dipelintir ka ditu untuk mapanas situasi. Lain ditutup kucing namanya pemikiran anggota dewan teh kitu. Upami abdi ningali mah meureun banyak nya meureun ayeuna Pak Deddy Mulyadi nya gubernur urang mah meureun hoyong ngaratakeun pembangunan. Ayeuna kan pondok pesantren teh banyak nu butuh bantuan teh gitu. Coba mun nya ningali dina video nu tadi kan upami ayeuna dibagi 500 juta ewang kan ibaratna. Setidaknya kan bangunan nu reksak teh tos biasa bagus, fasilitas kirang naon, misalkan hayang gaduh lab, hayang naon lah gitu kan. Proses-proses kanggo pembelajaran nu kedah didukung. Ari ayeuna upami dikirim tiap tahun dikirim ka eta keneh mah eta teh ayeuna teh nyata ku anu kapangkar mah kitu. Tahun kamari kengeng bantuan di pemerintah. Kenging deui. Tahun berikutnya kengeng deui.
jadi anu teboga koneksi teboga relasi di luar mah tos we nya jong sangsara itu duit miliaran kamu anu pun gitunya yang dina beritanya aja nya wakil gubernur Paul Pangageng nyari orang mah meureun bah deuk apal naon da emang tidak ada keterbukaan nu sifatna ieu nya urang mah rakyat meureunnya da urang mah teh gaduh pasantren gaduh yayasan urang mah meureun nu katinggal ieu na teh kana hayong ningali nu karaos langsung mah jalan meureun urang mah fasilitas publiknya teu ninggal kana pesantren atau napi yayasan ya. Dengan adanya berita seperti ini kan jadi kaget miris karunyanya ya kan ningali orang ini kan di keseharian orang sama ada orang ayeuna di Cianjur ge meureun pesantren teh yayasan alus ayeuna teh bagus lah dengan terobosan gitu mah bapak aing bapak KDM tah ayeuna berdiri tertiban heula di data eta teh ye di Jawa Barat teh kana wae pasantren teh jeung mana anu kedah dibantu jeung mana anu tidak perlu entong nepikeun ka kieu nyata kamariman teu adil anu geus alus dibantuan we malah leuwih gede ayeuna yayasan anu teu meunang nanaon beki terpuruk kadang-kadang kan apa duit ka aya anu amruk tetara menang bantuan nya seueur kejadian eta mah karena tidak ada bantuan bangunannya emang sudah uzur udah lama jadi weh ya terkedah dijabarkeun sadayana sila mungkin masyarakat oge udah pada tahu udah ada itu mau rahasia umum lah bukan rahasia pribadi rahasia umum masyarakat aja yang nilai ayeuna Bapak KDM diambil tegas teu bisa urang boga channel di luhur boga channel teu bisa ayeuna kudu rata pembagian anak alhamdulillah nya urang Jawa Barat mah nya naon teh gaduh pemimpin teh luar biasa itunya tegas adil ku salut nanti abdi aku rakyatnya dipikanya aku rakyat ku salut nanti abdi mah progres nanti baru juga beberapa bulan tapi udah ada manfaat yang bisa dirasakan ayeuna kembali deui meureun di luar etanya banyak di luar kasus nu ayeuna ku urang dibahas tentang pendanaan ieu nya jadi pendanaan yayasan model gebrakan anu ieu teh kan anu naon teh pajak nih eta meureun terus we ayeuna ka hartos oge model ayeuna hoyong ngaieukeun di alam Jawa Barat nya geuning kabuktosan ayeuna di Cianjur bah kamari banjir cenah eta ge gara-gara ieu nya perumahan cenah mungkin wae da soalna ayeuna mina cai mah meureun ti luhur ka handap ayeuna mun ti luhurna teh aya penyerapan ngaguluyur meureun milari serapan nya model anu di puncak nya hibis teh nya geuning kalapna mah langsung geuning deket ke balik deui aliran sungai nu mampet runtah balik deui meureun urang ge kudu ngarubah sikap sifat saradar mungkin runtah teh ulah kasusukan ayeuna bukan berarti dengan gebrakan anjeunna nu kamari-kamari otomatis tidak banjir selama masyarakatna urang teh bisa ngarubah sikap mah nya moal atuh geuning gimana nih sok we lah tingali sehari-hari bah model di gang we kitu nya cenah jandela anu rumahna deket susukan teh lung sakungeunah si teh ari giliran yuk geus giliran kajadian ngarengek ceuri minta tulung hayang dibere bantuan mie hayang kopi saruntuy cenah sakungeunah hirup teh asal namanya Cianjur dilanda banjir gitu mah
nya meureun bah abdi ayeuna selama nya lahir di Cianjur gitu nya abah meureun yang ngaji bojong ya nu bojong ti payun nya abdi kan linggih di bojong ti payun teu aya carita banjir teu aya oge ramayana eta ge sa ieu teh sakaki lah gitu sakaki mata kaki jual ieu nah hamini juga di Jakarta ieu mah duka Cianjur teh bade jantan metropolitan sugan keur banjir heula keur banjir heula ya eta we ningali kamari teh ningali dina videonya dina TV berita lapang bojong lapang main bola nggak pulang banyak kene ieu teh permasalahannya utamina meureun lingkup Jawa Barat teh nu kedah diberesan teh diberesan teh bukan berarti tina sifatna tina urusan pemerintahnya kan sumber daya manusia urang-urangna eta anu rada sesah mah susah memang tiba heula bangunan ai teu sadar-sadar mah da ai torojol le paribahasa jika nu teu ngahakan bangku sakola kalakuan teh orang-orang malah memang awam gitu ieu nu ngalarti gitu disebut anggota dewan nya ayeuna anggota dewan teh ngawakilan saha deui da rakyat mah lolobana teh rakyat anu mana nu ditulungan teh ari kahayang teh tinggal heula pembicaraan KDMT ulah wakama ngomonis rek tutup karena dina giliran dipilih teh kan ku rakyat itu mewakili rakyat ai manehna ayeuna emang ujug-ujug jadi anggota dewan kan henteu giliran ieu turun ka handap teh ini ayeuna mah nyungkun bantosana hayang dipilih aing geus jadi mah acara daug ngeunah memang tadi anu seraipannya memang KDMT itu butuh dukungan itu dia karunya margi tantanganana nya tong wakati orang tuna tapi dah orang meuti kembali lagi meureun bahnya orang luarnya tetap ada orang-orang yang tidak suka pasti banyak gitu. Apalagi yang terganggu mata pencahariannya ya mungkin jadi tersendat gitu tersendat hilang lah ya mugilah kapayuna sing saradar we tah sakitu meureun obrolan di arurangnya bah cuma bari ngopi bari ngenteh iya mah ngenteh tong hilap meureun ka para wargi sadayana nyuhunkeun di like di komen sareng di subscribe tepang deui di video salajengna